Aduh, udah angin deh. Mau naik bala deh, ini mah. Karena kena nyapuan, tadi kari itu lah. Bingung aja, capek. Yudi, tanggal jamu. Diramen gede na. Oh yang gerak panen. Udah bisa ngumpulkan duit, tuh kawin. Bener ya mah, sampah di bala deh. Nyapuan, yuk. Ini botol naon di yuk. Kuning tutup di terong, terong botol ajaib banget doang lagi lain botol sembarangan tutup nabai terong sana ya penghunian meren dah mungkin ini botol edan ini mah botol kudak kill mbak mah sana lumayan sih. Kosak lah, jangan deh bersih. Aku mau dijual. Tutup lagi tuh. Aduh. Siang geus menangkeun botol eta, siang geus ngawakeun aing dari botol eta. Sia kuari hayang minta 3 syarat ka aing, poin bakal diturutkeun sia. Sia emangnya saha? Moal mungkin lah, biar aku cek keluar di dieu. Sia teu nyaho ka aing, ha? Aing jin cablak euy. Adeng aing mah jin cablak. Lu di gunung mana sia? Sia mah moal nyahona naon? Aing berasal dari jin cablak. Sia teu nyaho sungut aing cablak, ha? Sia moal nyahona naon? Sia benar bisa menuruti permintaan aing 3 syarat. Benar. Hayang minta naon sia? Sebutin bae ka aing, dikabulkeun ku aing betaan sia. Jadi kieu amun sia bener jin. Aing boga musuh bubuyutan. Saha musuh sia, ha? Pokoknya mah sangar. Sia bisa ngebantuan aing. Siap, gerak. Oh enggak, sekali jadi pengikut aingnya. Siap. Awas yang betul-betul aing. Oke, aing ada gitulan. Oh dia bener lu. Hei, tutup dulu. Ndara leutik keneh, aing teu boga duit sama sekali. Yalah, dompet kempes biasa deh. Nah, pandarannya musuh aing dengan si Gondrong. Teangkeun we. Gondrong, naon sia? Kendieu teh aing. Bari nyeuleun ceceoan tah. Weh, jaos sia lo bambena. Main time hiji. Weh, ngeunah beuteung amat sia. Aing mah rebentil leutik, main nepi penta bae. Jangan berani ka aing kuari, ha? Beranilah. Kuari mah. Enggak, saya mah ibadah sia kunaon mending bere aing teh ieu. Sing ngeunah beuteung amat. Masuk ngalunjak sih kai, dan nyaman aing boga sesuatu. Kan dengan saya dikatukangkeun bae. Sia mau naon? Sia mau nyana naon? Coba aing nempo. Rahasia lah. Ngalunjak sia anak dulu. Kan sia makin kereng bae. Wani pan. Sia mah wani kai. Sia dita. Ribeun bae. Lunjak sih kai. Jangan sia mah sakit juga ngejengkang bae. Awas ya ku aing, semua nih cek aing. Keluarkeun cek aing senjata aing. Keluar jeung jablak. Aya naon sia manggil aing, ha? Ngalunjak tuh jelema.
Saha? Tuh, ngeswani ka aing. Aing dinaungkeun bos. Jambret tukna. Jambret. Siap. Anjing geus stres ngomong sorangan bae. Ayo laksanakan. Ya edan panon. Sia mau nyaona naon? Geran. Gerak. Iya. Oh. Akan ke sia. Macam-macam sih kai. Anu naon sia? Kuari. Nek naon deui sia? Atuh hendak ngajak sia ngaberi sia. Macam-macam sih kai. Kalau bisa nyentuh langsung sia kai. Bos. Naon? Waktu aing geus lobet. Terus aing can dahar. Jadi aing teu boga kekuatan deui. Aing minta maaf, aing kalungit. Aja aing kumaha nyuang ka kabur jing, zaman aing ada di ieu meulah. Alah. Sia wawanianan ka aing teu nyaho sia aing preman di kampung Cablak. Saking bego teu berguna sia. Aduh.